Mentang-mentang cari duit, beliin anak sembarangan. Baru pulang dimarahin, ngajak berantem. Kamu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, halo wargi Bandung, tepangkeun nami abdi Givari. Topik utama dinten ayeuna nyaeta tentang penggunaan ojol atawa ojek online, sasahijina di aplikasi Gojek. Tos aya sababaraha narasumber anu tos diwawancara ku rerencangan nabi. Langsung wae ka video narasumber anu tos diwawancara ku rerencangan nabi. Halo, ada, masuk. Oh iya, ya, jadi Abin dia sebagai Rapi Muhammad Atalah nuju orang sasarangan bade ka tempat kejadian tempat Gojekna, ya, orang bade naros orang kenalan heula Abi Rapi Muhammad Atalah di kelas 11 5, ya. Ayo. Maju mundur. Tanding mundur. Baik. Wah. Salam kenal, Oh, salam. Abi ngaranna namina Hasbi. Nya mohon Asbi. Asep namina saha? Nami Abi Rapi Muhammad Atalah. Mohon. Tapi nya siap atuh. Mohon. Jadi kumaha ieu teh Lu banyak taras-taras serius? Oh, yes, mama. Oh, jadi kieu taras-tarasna. Terus serius bari Sawios santai we, salam abi mah mohon. pendapatan AA di Shopee Food anu nganter-nganterkeun mamen. Pendapatan abdi teh nya kumaha sapi ku teh tenentu euy Oh, Sa dinten teh bisa menang 100. paling badag tadi beunang 2,5. Mana teh isu-isu Ngebikin ka sore tidur. Gitu Terus kumaha? Oh, ai bensinna sabaraha teh per hari teh? kira-kira bensin mah nya. Yuk. Jadi bensin mah paling sadinten teh ku abi dieusian 30.000 eta teh upami orderan sepi mah bisa kanggo 2 dinten. Tapi upami orderan rame tah sadinten ge seueur bensinna. Kenji ngesian deui. Gitu Ras, pengalaman AA nih nu paling buruk jeung nu paling alusna. Nu paling alusna heula we. Pengalaman paling alus nama keritunya abdi teh nuju nganterkeun mamen tah nganterkeun teh deket namanya pernah deket Ciroyom aya perumahan gitulah gede sabdi ka dinya teh nya abdi teh mau uang receh. Alah. Pas datang teh si teh uangna ageng. Pas gitu teh merekeun si teh abdi teh ngomong teh ieu teh aya kembalian kumaha tuh. Oh nyantos kanggo AA, pek teh kanggo abdi teh 30.000. Nah, lumayan kan badan. Alhamdulillah 30.000 nya. Nuhun lah, jang bensin mah bisa lah lumayan. Pengalaman burukna naon? Tapi pengalaman buruk lama kumaha nya? Paling kritu abi pernah nganterkeun mamen ka daerah Cibaduyut, nyasar ka kuburan. Astagfirullahaladzim. Jaba magrib deh eta teh. Alah sia. Magrib Aya atuh jurig. lampuan. Alhamdulillah jurig mah aya. Abi bacaan di jalan. Bismillah ya Allah sing salamet. Kira mah salamet geuningan. Tong poho kanu Allah, teman-teman. Nah, paling naon deui paling Deui nya. ieu naon sih keur di SMA Shopee Putih alus teh sih. Kudu abus Shopee Putih alus teh sih pas SMA tuh. Upami alus namanya henteu sih da abg nya piput ngan iseng-iseng kumpul gitu. Nya men SMA mah tuh kudu nama diajar. Oh, nya. Kan nya abi mah nya piput mah nya paling misalna kawerek muhun iseng-iseng misalna rek modif motor. Nya piput heula. Kan manya atuh kasih mama minta artos kanggo modif motor atuh moal bere nya. Jadi tah kerja sama guys. Aya AA teh amun kitu teh sok era teh isin gitu. Isin mah henteu sih. Soalna kumanya penghasilan lagi setimpal gitu. Wih, Lain setimpal sih nya mayan ageng lah, mayan gitu. Tong menta-menta ka kolot teh guys. Karunya kolot teh. Nah, Suatu tong gengsi. Tah, eta.
Seperti food. Paling eta unggulnya atur nuhun pisannya. Sami-sami ya. Ya guys. Ya, balik lagi ke studio. Terima kasih. Nih. Mentang-mentang Atur nuhun kan KGP anu di studio, akhirnya abdi nuju di sisi jalan banding wawancara salah sahiji pengguna Grab. Halo Mas, sarang Sodik, Sodik, Sodik. Selama nge-Grab, pengalaman buruk atau pengalaman saya naon? Pas salami nge-Grab. Baik semuanya baik. Alhamdulillah baik semua. Tidak saya anu buruk. Saya Alhamdulillah. aman. Pendapatan selama misalkan contoh nyandak sabulan pendapatannya seberapa Mas? Paling 800.000. Wah, saya 800.000. Pernah ngalami kerugian tuh Mas? Itu biasa aman. Pengeluaran selama Grab seberapa? Ini beli bensin aja. Bensin sebulan seberapa Mas? Nah, sehari aja paling 20.000. Oh, sehari 20.000. Ya. Tas saya atur nuhun Mas. Sakit wae atur nuhun pemirsa sakit wae anu tiasa simkuring aturkeun simkuring aturkeun ka GP di studio. Mas, makasih ya Mas. Subcan. Masuk. Nah, terima atur nuhun Kak Gipari anu di studio. Di dia simkuring Muhammad Dafi Ardiansyah di SMA di kelas 11 IPA 5 di SMA 4 Bandung. Abdi di dia bade ngawawancara salah sahiji pengguna Gojek. Abdi bade naros kumaha kesan pesan buruk sareng kesan pesan baikna pas ngalaman ngagunakeun Gojek. Yo, ngiring simkuring. Teh, iya. punten bade tumaros. Mohon kunaon? Teteh nuju naonnya ieu? Nuju ieu bade tadi teh mesen gosen soalnya aya barang nu tinggalin. Oh, berarti Gojeknya. Ya. Di dia teh abi di SMA 4 aya tugas Sunda. Aya tugas Sunda kudu ngawawancara. Pokoknya kudu ngawawancara. Nah, di dia abi ngawawancara ngeunaan kumaha ngagunakeun keluh kesah teteh saat menggunakan aplikasi Gojek. Kumaha teteh? Anu baikna sareng burukna. Keluh kesah abdi ngagunakeun pengalaman meureunnya. Mohon pengalaman. Pengalaman abdi ngagunakeun aplikasi Gojek teh enakna teh nya eta naonnya lebih murah dibanding Grab gitu. Atanapi sok sarua lah jika Grab. Terus tapi lamun anu non negatifna gitunya anu lamun hujan atanapi macet teh hese pisan dapat driverna tuluy sok di cancel tiba-tiba gitu padahal eta teh abdi teh ngerasa aduh telat gitu we. Gitu. Eta teh tos sabaraha lami ngangge aplikasi Gojek teh? 2 atanapi 3 tahun ka tukang. Terus estimasi teteh ngabeakeun duit di aplikasi Gojek kira-kira sabaraha gitu? Itu sakumaha sabulan kah atau Sabulan wes sakira. sebulan atau sabulan sapoe we Ya, itu sapoe. kalangan we 40. 40. Eta teh di mana ka mana teh? Dari ti rumah ke sekolah, ti sekolah puih di ke rumah. Oke. Terus gitu aya pesan teteh kumanya saran gitu untuk Gojek memperbaiki aplikasina teteh. Baheula mah Gojek teh nyaeta Gojek teh leuwih terjamin sareng leuwih murah oge baheula mah.
Tapi lamun ayeuna teh sarana bisa teu balikeun deui ka zaman bareto gitu. Oh mohon atuh teh. Mungkin sakitu wae wawancara ti Abi. Hatur nuhun ya teh atas ngabantuan tugas Sunda Abi. Nya satacana hatur nuhun pisan teh nya. Nah, sakitu wae pemirsa wawancara ti Simkuring atos ngawawancara salah sahiji pengguna aplikasi Gojek.